Kunaon dia masang ditenon di dionya. Omong terditah ditenon di dia, tenon di dionya. Tin kumaha ieu hayang dipinakeun deui. Ageuh geuningan ieu. Hah? Naon itu? Ciga buah. Urut batur mana nu gawe tukang bangun nama dipiceun lumayan. Wadadaang manges miskin sok cenah si Haji we ka dieu naon teh nagih. Si Haji teh sok terpaksa geuning ai nagih teh. Kumaha atunya mudah-mudahan sing tong aya si Haji, tong aya kanyahoan ka dieu. Dah hutang beureung ngabuludug ka si Haji. Saridot. Aya awalnya pejuh teh lah deui aing mek nagih geus kararesa. Karake dibanguskeun si Haji. Kumaha sia teh saridot dia hutang teh? Ganeng Haji sama cerewet boga beuwir teh. Aneh teuing. Tuh imana ge can ge beres. Teu hayang nyaho aing mah da aing mah butuh dibayar da maneh nginjem ka aing. Da poe ge arek dibayar, engke ngadaguan ditransfer ti ditu ti bank. Tumben kadenge Haji. Atuh pan ieu mah urusan duit. Heula sia mah Haji. Gagawarna teh ai kana duit mah muka. Lah aing mah ayeuna mah saridot teu hayang nyaho ieu naon teh malah loba ngomong ka ditu ka dieu iraha si arek mayar atuh. Isukan Haji ganeng sia teh ngomong wae cacapek teh bisi dibogem.